karena sibuk ku pagawean meni sampai poho bahwa motor teh meni geus ledok. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadi poe ayeuna teh urang arek ngumbah motor karena kara kasempetan ayeuna, tapi biasa nama ngumbah teh sok di setim, tapi kadang oge sok dihareup imah. Berhubung di imah cai sumberna teh kurang loba, terus ka setim oge sok tara sempet, kadang meuni sok sampai antri, sampai terjadi deui. Mohon maaf ya guys, aya sedikit iklan karena orang teh kacugak beling. Soalnya tadi poho teu make sendal. Oke lanjut. Nah, jadi poe ayeuna teh urang ngumbah motorna ka cai gede, nyaeta di jembatan Jengkol perbatasan Rumpin jeung Leuwi Liang. Oke next, ieu urang ngumbah motorna teh bagian ban tukang, terus mamang urang teh bagian ban hareup. Supaya ngumbah motorna teh tere anggeus we nya, jeung supaya ulah kaburitan. Soalna ieu ngumbah motor ka caina teh sekitaran jam tengah 5. Mun ceuk paribahasa kalau teh mah ulah ka magriban di cai, karena eta teh pamali jeung hahalaeun cenah. Sanggeus ngumbah tukangna urang langsung ngumbah paragi dampal sukuna teh geuning. Naon karah ngaranna teh kurang apal euy. Enggak lupa juga disabunan jeung disikatan karena bisi aya tikotokan. Sanggeus beres nyekatan anu tadi, nyiapkeun cai sampo heula jeung ngumbah bodi motor jeung sakalian ngumbah bujurna oge. Ari biasa nama urang teh lamun ngumbah bodi motorna sok make sampo karena lebih praktis dan bikin rancenik. Lamun ku sabun colek teh sok rada kuleumeuk, entah padahal kan sama-sama berbusa. Mungpung keur aya di cai jeung keur daek, urang teh sakalian ngumbah sendal. Jujur ieu mah nu paling sangeuk teh ngumbah sendal urang sorangan. Entah kunaon nya pamikiranna teh, sendal mah ditincak ieu jadi percuma dikumbah oge. Kotor deui. Padahal mah lain kitu konsep nanya, tapi serius urang mah malas jasa ngumbah sendal padahal anu soranganna. Ngumbah motor geus beres, urang langsung balik. Mungkin sakitu wae videona. Oke bye bye, see you next vlog.